Tadi disebutkan, apa mungkin ku kalimah tadi orang bisa asup surga sementara orang tukang maksiat. Salametna orang lain ku aku. Hah? Leres tuh? Lain ku aku orang tingali. Orang Nasrani, orang Yahudi. Manehna ngaku-ngaku bakal salamet, bakal asup surga. Cek orang Yahudi dina Al-Quran nyebut kieu. Lantamasanan naru illa ayamam ma'dudat. Cek orang Yahudi teh. Artinya kieu. Moalnya lebet kana neraka atawa moalnya ngalentab seuneu neraka kajaba sababaraha poe anu geus diitung. Nah, geus ditangtukeun. Apakah mungkin urang maksiat ka Allah bari jeung teu tobat maka hak urang hirup langgeng di neraka? Apa mungkin urang bisa di akhir hayat ngucapkeun la ilaha illallah? Sementara orang karena ibadah lalawora. Komo deui lamun urang dibarengan ku ahli maksiat. Contoh paling gampang, jalma latah. Apa jalma latah? Kumaha nu diucapkeunana unggal poe. Pasti di mana aya hal anu kira-kira bisa ngabangkitkeun eta latah, manehna pasti ngucapkeun. Ayeuna jalma ahli maksiat, tukang doraka apa bisa latah ngucapkeun la ilaha illallah dina akhir hayatna. Nah, nyamur kitu nya. Jadi jalma tong jauh-jauh lah. Fir'aun raja. Rajanya. Boga kawasaan nu sagede naon. Begitu manehna rek maot. Lamun sebutkeun we teh la ilaha illallah cek manehna teh. Lamun saruakeun mah pan kitu manehna iman kana ka pangeran Nabi Musa sareng Harun. Apa mungkin? Ternyata temang tapi lamun manehna ti awal memeh rek maot iman tan nembe di dinya. Nya, tiasa mang kitu deui urang. Nya. Ahli maksiat tukang apakah mungkin bisa ngucapkeun la ilaha illallah dina waktuna rek sakaratul maut. Sementara kalimat la ilaha illallah lain ukur dina ucapan tapi kudu dibarengan jeung itikad hate komo deui jeung pagaweana. Seperti tadi we, latah bisa timbul lantaran aya pencetus latah tadi. Ya, kitu deui urang bisa urang ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya kudu aya ti awalna heula urang tukang zikir tiasa janten bisa lebet ka surga ku kalimah la ilaha illallah. Najan kitu da urang teh lain setan nya lain setan nu kos dibenduan ku Allah urang mah makhluk ya anu mulia leuwih mulia ti setan. Mana buktina setan titah tunduk ka manusia. Insyaallah sakumaha gede dorakana Allah masih keneh maparinan peluang ka manusia pikeun tobat. Mengpeung masih keneh aya yuswa geura tobat. Mengpeung ulah ngarasa ngora keneh nya Bu. Bu ibu ngora keneh tuh. Ya, bisi kitu ngarasa ngora. Itu jadi rada males-males karena ibadah mengpeung urang masih keneh nya
dipaparin yuswa ku Gusti Allah, buru-buru gerak kempel-kempel yang jaga sugan-sugan engke di akhir kalimah engke seger sakaratul maut dina hate urang ngeletekeun la ilaha illallah. Insyaallah dakhalal jannah wallahu a'lam bissawab.